tahun baru Islam teh kudu dirame-rame ngarame-rame kenana urang mah kusantunan yatim piatu ndeuh ge geus kudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nitah mantak kula ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu ndek santunan yatim piatu teu kudu make make bedug aya anu ngliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kada eueuh instruksi deuk kumaha atuh ramean naon geus lain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isieun kiaina ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ai teu ngalarang eueuh instruksi cara rici mereka bege ge di mana ge ngan eueuh wani ngabahas akara kuari-kuari kula ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa 2 tahun baru beres ngadoa geus beres